teu bisa uwi rarasan eta kampung teh ayod seperti naluhulan sa. Halo guys, kali ini kita akan berkunjung ke rumahnya Hua Muhid, tepatnya nanti habis Isya aja, habis maghrib aja ya, supaya habis Isya supaya lebih enak ngobrolnya. Saksikan terus, kita akan ngobrol sasakala dengan beliau. Ajar Mas. Oke wah, nu penasaran gitu. Jadi kampung Cibitungnya, kampung Cibitung saya teteh ya sasakalana. Kumaha eta teh wa sasakala nanti coba wa dieukeun ku wa anu sesepuh di dieu gitu, tokoh di dieu. Nutur sejarah di karung-karung sasakalana Cibitung teh asalna mah legoknya nah. Jadi kalau teh kudu teangan ditempatin pikam anu rumahna Garuda Nguku Ari Hartina Garuda Nguku teh jadi dilingkung ku gunung-gunung atanapi ku pasir-pasir dan kemalko nu akhirna dilani Ari Cibitung teh nyokot tina bahasa kekuatan awi bitung nya keras nya teas keras mami urang Cibitung seseueurna upami dina nyarios teh harira Eta teh sasakalana. Terus aya anu ieu wa di eta teh aya patilasan geuning anu caket desa eta Sukabukti eta teh. Ya patilasan aya kuburan iyalah zaman kapungkur gitu. Ta eta mah pekuburan karuhun anu bibit-bibitna tadi nu nyalikan di kampung Cibitung nyaeta Eyang Janggayani di makam badak makam Eyang Janggayani keturunanna eta mah Eyang Janggayani mah di Cirebon Kanoman sareng Eyang Sari Hidayat nu aya di Gunung Nagara ya nganti itu aya astana disebut astana Tong astana nu aya teh di Sukanagara disebut Tonjong nyaeta anu mimpin teh Eyang Saripudi eta mah turunan ti Mataram waktu harita dongengna zaman peperangan Mataram mereka lindih ku aya penjajahan Belanda mangka aranjeunna teh selaku pahlawan aralu jira neangan tempat anu tiis tentrem anu teu kasaba ku penjajahan Belanda mula ayeuna di astana Tonjong Sukanagara jalan Eta apa? Eta wa kapungkur di eta ya anu di Cibitung di makam Eyang Janggayani ya. Mun pernah teu kejadian aya kejadian waheng gitulah dedenya gitu. Bisa dicaritakeun ka. Dari kejadian nu aheng mah dari kapungkur masa teh acana aya teh nyaeta zaman begal zaman garong rampok dilitikan terutama kampung Cibitung aya nu nyerang sehingga eta si jalma teh bisa asup anu katingalina itu secara keanehan lemur teh katinggal teh batu arageun jeung sora jalmi sora bangkong sehingga manehna teh rek balik teh teu bisa uwi rarasan eta kampung teh ayod seperti naluhulan sa nya endingna
kapenak manehna teh keur ngaheneng disebut weh nyenang. Oh, disebut nyenang. Nyenang gitu. Jadi istilah nama ngahenang gitu. Ngahenang. Disebut teh kampung nyenang. Ayeuna jadi we kampung Cibitung. Cibitung. Ari nu kampung nyenangna Eta kene Oh. mung ayeuna mah teu kasohor ngaran nyenang. nyenang. Jadi kampung Cibitung. Cibitung. Tah si Eyang Janggayan teh aya di dieu nu disebat Eyang Sutawijaya. Eta mah jelas kelahiran urang Batuwangi. Batuwangi Kagungan Singajaya. putra ditikah ku Eyang Janggayani. Jadi pernah teh mitoha. Kak Eyang jaga yang gede motoha gitu wa. Tari Eyang Sutama di dieu disebat teh dan disebut Astana Gede mah lain itu tapi iya di Astana Gede di paling dia Di Astana Gede. oh Jaga tembak oponya. tak ketembak opo dirinya makamna memang lega palatarana oge Tapi sok aya eta wa anu ngajarahan eta dinya wa. lain sok aya deui Seueur. biasa Senin Kemis tadinya Tah kitu penginten wa kayak urang anu selanjutna urang diteruskeun kana part 2 na ngobrol jeung Wa Muhid sesepuh di dieu nya. Terus